Balik deh bersama Kuring ya, tukang kuli rungkat keluarga ya, lah kecis ningali jalan kieu ya lah kecis pokokna mah biasa ayeuna geus ka dieu deui ya, nyorang deui muatan 5 ton ya keluarga euy. Pokona mah lah kecisan we di jalan kieu mah ya. Nyeng sela di dinya naon Lah kecisan teuing itu naon? Motor itu mah. Lah kecisan keluarga pokoknya mah ya di jalan kieu mah ya. amun deukeut ku aing di Balincong gitu. Oh, di kali heula kuduna mah jigana ya dikirim setung aduh. Tahu sih namun cukup Pak. Tengahna nya. Pakeun penonod we. Keluarga ya aduh. Tuh ka dieu mau 5 ton ge lumayan wareg lah kecisanana ya. Nah. Cigana aya mah keur aya jalur ka dieu unggal poe lah kecis. Keur jalur lungkat pokona mah ya. Ayo we lah kecis ka dieu ya. Marag aja gua eureun heula aing lah. Oh, sok ah. Wah, lala kesisan mah kudu eureun heula ya ditiiskeun heula ya. Rencodan yang bawal keluarga euy. Awi hungkul di mah tah bisa anu butuh awi sok. Muatan mah saeutik ieu teh engkel muatan 5 ton keluarga gitu. Muatan 5 ton. Lah kecis pokona keluarga lah kecis ah. Sakitu heula keluarga ah. Dek lala kecisan deui ka hareup ya. Sarua leuwih bangga pokona ka hareup mah ge.